lain kunaon usuk. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma pangeran. Sejaknya dituah dangding diri malah ayah mangpatna keur hideep dedeana duh anaki duh jimat awaki kembang soca bapak sareng ibu hidup teh anyar panganten singa tepung rahayu niti wanci nanas titi tata harek iin ditan nyorang laku irung. Tohpati jiwa jang raga saja angkat mapa ngebaja. Tohpati jiwa jang raga saja angkat mapa baja. Kakarek endingnya ku koplo mereka. Aduh gelis buah kalambu cingat tepis ngawisik diri ucap lampah paripola mangka hidup cingas titi kacaroge braku maula palias munasembah dibalik kasepulang kung sumujud kanu eling tinaletik kanu heman tibu budak jasana sanes lumayan jasana sanes lumayan kudu moal kabayan jungnung jungjunan kalbu bralujang mustika awak rumah tangga anu bagja Isceli dadangwan herang mata ditinggalan nu dipalan rahayuna
Amin ya rabbal alamin. Salamet orang sadaya sakda punten sakda. Nah ibu benyit ngejar dog ai kolot ini gujrut. Ieu teh butuh receh saha sebenarnya. Kolot. Oke, siap teu naon. Kalaresan katempo aya nu mangku budak, mun bisa eta budak teu heula. Bisi kajadian ceuk di baros kamari. Kumaha aja? Receh di pulung budak dibabetkeun. Waduh tuh. Kade. Siap. Mah kanjut kunaon jeung dopres ulah ka dialungkeun. Receh heula mah jeung keusik awurkeun mah. Siap. Sok mita bayan pacan lah. Kadieu urang ngarawuh heula ye, urang bismillahan. Kade nu boga kanjut kunang ulah ka dialungkeun. Ngawurkeun anang ngalungkeunana cing jauh ulah nepi ka ulah nepi ka sakitu. Engke panganten ka galenya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung ka jajan. Nepi ka awur kena kembang malati. Awur kena katineng ati. Awur adi awur kena kembang malati. Awur adi awur di awur ibu hajat ngawuran deui bapak hajat ngawuran deui sok awurkeun salobana he dahatur nuhun awur adi awurkeun kembang malati. Awur ibu hajat ngawuran deui. Awur bapak hajat ngawuran deui. Awurkeun kembang malati. Awurkeun katineng ati. Awurkeun kembang malati. Awurkeun katineng ati. Dereng. Kabagian kabeh. Teu mungkin. Terus dia dikamanakeun, hei. Calit kabagian sakitu. Dari calit malin kudu mulung, kudu nangawur kawing atuh. Mata kabagian ngan saeutik. Tenang. Sok, anu bieu kumpulkeun urang tambahan ti Kilanceuk yo. Aya keneh lalawara teuing. Siap. Ieu heula kanyut kunang, kadieu malikna. Jeung mah hiji sewang. Mak. Ya. Sok ieu piapikeun heula. Ulah waka ieu ulah waka. Kadieu malikna mah. Alungkeunna ka tungkang babe dihitungnya mah nya. Siap. Engke heula, kaditu heula, ke kadieu aya keneh tenang ieu. Siap. Dihitung nepi ka 3 nya. Sok. Mak cing jauh mah bisi kasih bibi, geus si bibi pada ngagale. Cing jauh. 1. Anjir. Mingke heula tuh pan ieu nu ngitungna ge. 1 2 1. Nah, dewek mah. Mang ngitung segitu je. Ade, siap. 1. Aduh, dewek teh. Adi dewek kereuneuh bisa moal kagalai mah si bungsu aya aman si bungsu. Aman. Salakina milu. Henteu cekek. Alu sakitu mah. Siap. 1 2 mingke main sete 3 lo. Wah. Cek aing naon tadi ulah bari ngais budak. Kanyut kudak diboro budak rek dipangpengkeun. Reuwas aing. Tenang aya keneh. Sok nyokot teh a. Siap. Cicing. Kanyaah ye. Cicing. Ayeuna mah 3. Saurang ah ngalungkeunana. Teu rame saurang. Si heula heuh cicing. Ya. Kumaha eta mah dialungkeunna rek ka mananya? Si ta mun kana saku ulah nya. Si heula ke si mah tos mah ipah kebot nya. Sinen yo. Ieu sinen teu bisa sila teh. Siap?
Satu, dua, satu. Cek aing. Kade mau uni eta orok kira-kira ngaganggu kana mulung sok pepekeun. Lain si bisi jika bieu. Budak diantep. Siap 1 2 aheula. Lung a. Set. Nah. Ayeuna ti emak. Mari ka belah mana? Rahasia emaknya. Rahasia emak, tenang. Pangarsa ibu ipah kebot engke. Sinen subang lalawara teuing si teh. Ngan ieu mah nyinen matara mun kana gantungan panggeulana. Siap. Tah, ari itu mah nok pelor. Ieu mah nok mercon. Siap. 1 2 3 lung mah. Lung. Wah. Kabagian. Da tujuh ngagubu beteung di aing mah duh hariwang. Hiji deui ieu. Kabelah dieu mantos. Nah, tah. 1 2 1 tenang kalem 2 3 lung set yo hah budak anjir heueuh ari aing awur budak aing mana ya me ape nok kada di jerona teh TV teh aya keneh mah ya cepengan ku abi dihitung ke 12.000 nya gelama hah tuh ingetin budak dewek kaberen teh cenah aduh aing Joni ya 500 sewa jeung si Oni ya tong moro cicing punya anak Dilan moro cicing nya kurang kene ngomong atuh kurang gitu siap maer ka mana mak geus diaurkeun acan ka saha paingan jempling koplok sia teh siap apa dianggap doker monyet aing siap Mei si bungsu belah mana tah hah ieu mah MC pang jujur nasakuna ge tingali eueuh liangan saprak harita cenah MC bangsa saweran aing di kaputa tuh eueuh liangan lamun kasih ieu teuing ye jang sarua anjir lain penuh kepalsuan saleh hirupna teh duh Gusti mah agung kasaku-saku palsu siap 1 2 3 sok kebagian manya aing nolomokan ieu teh aya jang sok sileing nangtung kopeh benerkeun radang lu karep ces gancang we ngaleos ka ditu jik kebae